Hese sing menang-menang ogenan kapan? Lut aja nama geus palinter, naik kumaha tuh. Baliang nage geus eueuh di beh dieu mah. Ngaharakan bangku sakola merenya. Mulutna Goblok. Aku sekolah naon? lain. Keren kabeh ditu tuh, kabeh ditu. Napayan? Ieu mah balong si Abah. Hah? Sawah si Abah. Sabodot euy. Wah, Aing sok ka sawah geura si Abahna ieu mah geus. geus jangan anak ke kabelah ditu. Aya ka ditu pindah. Heeh. Si Abahna manten ka dieu. Ieu can benang ieu wae. Acan. Bisaeun teh mah emang usepna ge. Gandeng. Satu bisa kumaha? Tuh, eueuh liang nage euy we. Liang cocopet itu siapa? Hah? Ayo lah. Bukan di dieu mah, coba pindah ke belah ditu yuk. Mana tuh? Ditu. Ya tuh. Tadi juga jangan ikut. Mau tahu? Mau tahu kan jauh. Nakal mbe mah. Jalannya yang benar. Ayo. Yang benar mbe yang benar, awas. Awas, yuk. Abahmu ngasih makan ikan apaan? Ayo. Nih, ini kolam abah yang ini. Kolam abah. Tuh ada kanalan tuh. Mana? Tuh. Oh, iya si Karnawi. Itu mah. Lagi mancing. Mancing belut. Yuk, ayo. Mancing belut di sawah abah tuh, si Karnawi. Tah geuning wae euy. Loba di nu si Abah mah. Heeh. Heeh. Mana? Semangat tuh kieu mah. Cibeh ditu mah tadi hararese aing yang belut ogenan. Dorong beh dieu mah aya euy. Anya. Bala teh mana sing meunang ngerakeun pisan. Gandeng, ngerakeun. Hese kan kowe belut ngawe tapi rada meunang leuheung ku si Abah mah nih. Di Abah mah aya nya. Heeh. Di masih Abah mah ka dieu ieu. Heuh, ini kada urusan. Aduh aing ngacaprak kieu ieu mah geus sopena mah. Ngeranya orang euy. Dia ngagenan euy, gua kalau dikir atuh mana mah. Woi. Aduh. Nyacik urang genan. Keur naon maneh? Datang. Ya. Keur modal, Bah. Mau sapieu teh keur modal. Modal sia teh ngalaan belutnya. Tuh betul, ngusap belut batur mah. Ngurak dina sawah urang. Heeh. Dulu eta geus meunang loba. Jam meunang atuh. Ning teu ngomong heula. Abah mah malakana ge pare, sawah mah lain belut bebas bisa belut mah. Ya mah sing teu dipelakan oge ku aing dipajegan sia. Majegan belut. Juga lah geuning. Majegan belutnya. Izin heula. Aya belut Paingan pare aing butut bae belutna dialaan ku sia. Kadang tuh digemuk. Lain teh digemuk mah aing beak sabaraha kintal ya. Jadi gemuk. Ya pare butut nyalakeun Geus belut naik dibawa ku aing ya. Wah, betulan. Nah, hantu da tina sawah urang. Cek aing ge awai kalah Model. apa. Ya, dengekeun Karnawi. Mipit kudu amit, ngalah kudu menta. Terus Na sawah aing ieu teh. Geus sia belut dibawa ku aing. kop bae gerak belut. Ke wadahna samperi mah. Heeh, urang butuh wadahna ke jang Oh, usut deui. Belut aing ieu mah tuh da. Geus halik. Ali kumahana bet embung. Aing rek ngawur lauk tuh Kurang kan ge. palong. Kurang ge kusep deui kabeh di itu hese. Heeh atuh. Ese. Se. Wan, hati-hati di kuliah. Nagok manehna nagok. Ya wes sok. Nah. Cicing. Aduh. Nagok deui sia. Duh. Urang teh. Nah. Ayo, Dabi, ayo. Tah budaknya. Oh jongkok Barabi, jongkok. Urang anu ngalengkah. Nah, udah. Diam Nabi mah, diam. Kancut, kancut. Kanawi.
Ayo. 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 Dokoren. Dapat belut. Hah, di dia aya. Aya, yuk. Iya, nya incunannya bapak kolot. Ayo nyusakeun bae. Maneh mah apes panggil jeung eta mah pokona mah. Si Abah mah. Buka. Ah. Ih, Urang ngai lu seri. balik. Geus barasa ieu. Pasti apes wae panggil jeung si Ya Abah belut mah. tadi penta nya di jangan digawean ku si aki-aki goblok gitunya. Aing mah benang wae, aing mah benang. Cukup bapak kolotna ku incuna geura. Kalau nyawa kanjut aing, atuh arewa. Ngeunah Lain ngeunah barasa. Kalau ka kan. apes wae maneh mah. Kada labuh, kada ras ya. Jalanna sempit lah. Ieu buru situ tu panten warungna tuh. Magrib dah. Kada labuh awas. Lut di pentas ya Bang. Ledok. Nah, ka mana mah? Ek liwat ek ka warung teh kadinya. Urang teh heuh ek liwat hareureuse teh daek kumaha. Jadi urang heula teh ieu rusuh ya, ieu ke Urang warung udah udah. coba barasa tiris ya. Ih, atuh. Nah, cicing anu nagog. Bon, Cicing jangan, dapat heula. Wai, nagog. Nagog deh urang ieu. Tuh heuh dah hese. Ye, segan rek ngapung. Duh, tah lah. Ek ulah bari najong. Teu lah. Eta budak urang kumaha eta? Karawi. najis teh mesti kalau dicabak deui kanjut aing budak geus ka dia ayo. Budak zaman ayeuna mah tuh dah. Budak tadi ge. Najis teuing aingeunan ronyo. Iya. Lah kumaha eta karawi ke heula? Deng budak urangnya kana zaman ayeuna urang kalau dicabak kanjut naik kumaha. Dicawel. Aku incu si Abah. Oh. Ben kagak seuri. Sekolah barasa Saya nama aman nih. Ayo. Hampir deh, Pak.